Yan, ke mana? Aku teh karesel jadi memotoran, gak tahu mau ke mana tan. Kebeneran tan, urang terek curhat ke mana teh mempeng panggi. Curhat naon, Yan? A few moments later. Ayo maneh eta naon atuh make tiung geus. Papandakan dengekeun maneh curhat. Abatan we mah. Jadi rek curhat naon, Yan? Eta pembantu anu di imah urang na mawa maneh nu kamari nih. Emang kunaon? Eta naon teh hamil tan. Nu kamari pembantu teh. Astagfirullah, hamil ku maneh, Yan? Astagfirullah, Yan, istighfar, pembantu-pembantu di hamilan. Dosa, doraka. Ke heula hamil teh teu nanya naon heula. Hamil ge ku salakina samud lain ku aing bangong. Mang kalapa mang, hiji we. Mang sakalian pangmesekeun. Kunyuk teh sia macing balik atuh mang kita mulak kena beungeut sia teh. Kuya sia. Anjay aya awewe euy. Aing cuang kereyan ah. Halo cewek. Neng. Wios di baturan ku Aa. Wios teh Neng. Manawi orang mana Neng nyalira wae di dieu. Ti isieun kieu uyuhan teh sieun. Manawi gaduh caroge teh Neng. Serius Neng ya, Manawi gaduh caroge teh. Waler atuh Neng, cicing wae gudag-gudag buah eupeuk. Neng. Waler atuh kerteh ngabanting rarai di kapayun wae teu ngaliek-liek ka ya aduh ieu meuni kandel kieu tulangan Gusti. Ieu atuh Neng cicing wae ieu anu kasep kieu ih. Kulan, Aa. Bakong teh guan aing awewe kuya ya.